Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinar syukur dan panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu hormat Bapak Ibu Dewan Juri, anu hormat Bapak Ibu guru pendamping. Kenalkeun nama abdi Muhammad Rizky Rahmawan. Abdi sekolah di SMP Teu Batahila Cileungsi. Dina kesempatan ieu, abdi bade menjelaskeun saeutik ngeunaan sejarah Prabu Siliwangi, sang raja legendaris di tataran Sunda. Prabu Siliwangi anu boga ngaran asli Sri Baduga Maharaja mangrupikeun raja mimpin kerajaan Pajajaran di tahun 1482 nepi ka 1521 Masehi. Prabu Siliwangi teh putrina Prabu Dewa Niskala. Anjeunna boga gelar nyaeta Siliwangi anu asalna tina kecap Sili jeung Wangi. Anu artosna raja nu neraskeun kaharuman nami karuhunna. Anjeunna katelah raja nu adil jeung wicaksana, sehingga bisa mawa kerajaan Pajajaran ke masa kajayaanna. Salah sahiji warisan anu kasohor nyaeta bisa ngahijikeun kerajaan Pajajaran jeung kerajaan Galuh, sarta ngabangun benteng pertahanan anu kiat dipakuan Pajajaran atawa anu disebut Bogor ayeuna. Identikna Prabu Siliwangi nyaeta lambang maungna nunjukkeun kawani, wibawa, sarta kapemimpinan anu sajati. Rupi sakituna nu tiasa kapihantur, hapunten bilih kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.